Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun. Alhamdulillah wa syukurillah. Pamiarsa sadayana, alo-alo sadayana, di mana we ayana, di mana we linggihna. Aturan. Wilujeng tepang dangu deui sareng Mang di Jomantara melalui saluran Garuda Channel YouTube Sunda Pituin dina rangka bade midangkeun Mang hiburan kasundaan merupakan dongeng Sunda. Dongeng Sunda nu kiwari bade Mang di Pedar nyata bade medar lajengan carios Jawara ti kuburan anu kamari atanapi 2 dinten kamari katunda kitu tanya. Hapunten pamirsa sadana dinten kamari Mang teh tiasa ngupload dongeng hiji acan kumargi karasan kamari teh HP-na error ngaheng teh tiasa dikumaha gitu. Jadi ngantosan HP-na CF baterai sampai ka CF baterai nembe ka reset kitu tah si HP-na alhamdulillah tiasa direskeun deui. Enten saja dihapunten. Insyaallah ayeuna urang pajang deui carios dongeng Jawara di kuburan karyana Kileuksa anu 2 dinten kamari katunda kiwari urang pedar deui. Kumaha tah lajenganana? Sok atuh supaya teu nyangkolong kana waktos urang pedar ieu dongeng Jawara di kuburan. Sok kaparayun pamirsa sadayana mararaco deui dina HP-na sewang-sewangan. Prung Kasugri pamirsa sadayana kacatur harita teh di pakarangan hiji mah aya 3 jalma anu keur ngajara ranteng. Di antawisna nyata eta 3 jalma teh sambil ngobrol. Satos ngabahas naon-naon anu kajadian hari tetela 3 jalma teh nyaeta iningan Banara atut Malati Bodas tur Sisaron anu parantos rengse isalna ngalakonan tarung harita jeung Nini Kalingking tur si Pecut Kilat oge Nyi Maria. Anu kajadianana diantarana si Pecut Kilat janten korban kaganasan kasaktianana Sisaron atawa si Tangkorak Hideung. Mangga urang ngajengkeun kumaha saterasana pamirsa. Paman, itu musuh kalalabur. Cek Malati Bodas bari nunjuk kana kanu lalumpat. Tapi nu ditunjukna geus teu katerempo. Gebeg Sisaron ngorejat rek ngareret kanu ditunjuk ku Malati Bodas balang breh tetela. Nini Kalingking jeung Nyi Maria geus aradeuweuh dina tempatna. Pudik di Sisaron nafsu malah mah ampin ngegajel ngeluncat. Tapi untung kaburu sadar karena kayaan Banara. Sok sieun manggih cilaka akhirna pok si Sisaron nyarita deui bangun handeueul. Beubeut cilaka. Keun bae heula. Sisugana neka hareupna bakal kapanggih deui. Lantaran maranehanana bakal ngarasa panasaran kumaha kaayaan Jang Banara teh mati. Cek Sisaron nanya deui ka Malati Bodas. Banara mah salamet paman, margi kaburu katulungan ku paman. Duh, upami telat sakedik mah tangtos diri abdi sareng Kang Banara teh bakal minanggi jeung ajal. Hatur nuhun paman. Cek Malati Bodas dari manggut ka Sisaron. Pok Sisaron ngajawab, syukur atuh Neng Malati, syukurkeun. Kakal hampir mah mangarasa bunga nempok
katangin asa Neng Malati dina ngajaga Jang Banara. Perkara ngahunuhunkeun mah ka Mang, sabenerna mah Mang mah tengah harap teu perlu Neng, teu perlu. Lantaran hari ieu teh geus jadi kewajiban Mang sorangan. Tapi ari Jang Banara jeung Neng Malati teh di mana ngarindepna teh? Nah jauh ti dieu kitu. Cek si Saron bari netep karena banget Banara tuh nu harita katempona rada pias. Sigana mah ngarasa baluas keneh luas kalebehnakeun ku kajadian tadi. Da sasat asananya mah gitunya pemirsa sedayana. Harita teh geus asa rek jedak we harita teh Banara teh kateungeul gitu ku pangawasana si Pecut Kilat anu maris bakal mateni ka manehna. Atuh untungna harita keneh Banara teh katulungan ku si Saron jadi teu tulus kapatenina ku si Pecut Kilat, malahan sabalikna si Pecut Kilat anu pangajat nyawana leungit ajalna ku lantaran digebuk ku si Saron atawa si Pecut Kilat. Tetapi paman, malahan mah bumi ieu pisan anu dianggap pengindapan teh nu gaduhna teh kacida bageurna. Abdi kali Kang Banara dianggap putra pituin segala ku maranehanana teh. Rupina kakaperyogian sok dicumponan, maksudna teh segala keperyogian abdi sa Kang Banara teh sok dicumponan ku aranjeunna. Jawab Malati Bodas. Bari nunjuk ka jero imah. Atuh si Saron teh meuni bungaheun, katara beungeutna rada parahmai. Sok sanajan rupana pikagilaeun oge. Bener si Saron teh rupana teh pikagilaeun. Tapi ari kumarahmai mah jeung ku aya cahayaan tepat di tingkah kagilaeun gitu pamirsa sadaya. Wok si Saron nyarita deui. Bagja teman ujang kasep. Eta teh hidup atuh. Di urangna teu boga niat jahat mah waleh we aya nu nulungan. Hayu atuh ngobrolna urang di jero imah. Kumaha meunang asup henteu? Cek si Banara nanya ka Malati Bodas. Kang tenan paman, hayu atuh kalebet. Kang Banara, hayu urang kalebet. Kang, di dieu mah bisi cangkeul. Cek Malati Bodas deui. Bari ngaret ka Banara. Pok Banara ngajawab bari unggut. Nya, Malati Bodas memang leres kirang sae urang teh ngobrol di luar mah. Mangga atuh paman, urang dilebet calikna. Cek Banara bari ngareret ka si Saron. Kitu deui. Kitu nama bari sabari ngalengkah gitu maksudnya. Sabari ngalengkah lalaunan buru kana golodog. Hayu tuh ujang, mang geus sono ka ujang ka kapisa 4 poe ge. Ini geus asa sabulan. Lantaran unggal poe teh teu woleh ngasa melang weh mang teh ka ujang. Jawab si Saron, bari terus unggah ka imah nuturkeun Banara terus dituturkeun deui ku Malati Bodas. Sanggeus araya ditepas tiluanana sup arabus darariuk tina kursi. Si Saron meningarahuh narik napas panjang pamirsa. Siganana bae mah ngarasa lugina komo manehna geus puluhan tahun tara diuk ngeunah dina kursi kakalah harita ngarasakeun deui diuk ngeunah dina kursi. Gaweena ngandu rateret wae bari nempoan kaayaan imahna Mang Samdi.
Ngan sanggeus sadalila pok si Saron ngamimitian deui nyarita. Imah saha ieu teh Jang Banara jeung deui kabarana ieu nu boga imahna teh meuni asa tiiseun kieu geuning. Ceuk si Saron bari ngararet ka Banara. Gancang ku Banara dijawab, kagungan Mang Samdi paman. Ayeuna teh nuju arangkat ka sawah aranjeunna teh. Da aranjeunna teh petani paman. Oh, syukur atuh Jang. Mun kitu mah mangga salugina hate lantaran teu melang teuing ka Ujang. Utamana mah pisan Mang teh hariwang ka Ujang teh dina perkara barang dahar. Lantaran tangtu atuh ari pangkat Ujang mah perlu pisan kana dahar. Da pikeun Mang mah lah teu mangida saminggu wae mah teu matak langlayeuseun kana awak. Ceuk si Saron bari ngareret ka Malati Bodas. Anu direret karti pok ngilu nyarita. Geus paman, salami abdi di dieu estu teu kirang kunada mah. Malah mah Mang Samdi sareng istrina teh kaetang jalmi anu saemanah. Da buktosna teu ngiji rugi kana tuangeun sadidinten. Nanging sok sanaos kitu ge abdi mah gaduh cita-cita suatu saat mah ieu teh kedah dibayar paman. Kedah ku urang teh kedah digentosan sanajan ireh we mayarna mah. Gampang tuh nu kitu mah. Gampang. Memang sakuduna ari urang tarima mah kudu rapikeun bae lah. Ulah waka mikiran nu kitu Neneng. Engke we nu kitu mah. Engke oge ari urang geus alamat mah tangtu bakal bisa mulang tarima. Kan boga imah ieu nyaeta saisa Mang Samdi. Ayeuna urang mah kudu anu jadi fokus utama mah kudu mikiran perkara Jang Banara. Lantaran tetela teu gampang neangan Jang piubareun Jang Banara teh. Cindekna mah panjang keneh lalakon teh. Si Saron bangun anu teu sugema lantaran usaha manehna teu mawa hasil. Sedengkeun Banara kakala ditinggalkeun 4 poe oge geus aya nu ngadodoho nyawana. Paman, emutan abdi geus kitu. Nanging kumaha atuh perkawis pilaneungeunna Kang Banara teh? Nah, aya hasilna atarapi henteu paman? Ceuk Malati Bodas deui bari neuteub ka si Saron. Malahan Banara oge rada ruas sok sieun si Saron teu mawa hasil. Pok Banara neuteub seukeut ka si Saron. Banara neuteub seukeut kana beungeut si Saron. Ampura pamirsa. Banara neuteub seukeut kana beungeut si Saron. Dadana katara rumenghap bangun eungap. Si Saron pok ngajawab. Kieu eta teh kieu. Perkara eta Ning Malati oge Jang Banara Mang geus usaha sekuat tenaga pikeun usaha satekan olah pikeun neangan piubareun Jang Banara. Tapi jigana mah can nepi kana waktuna lantaran usaha Mang nya usaha Mang teh ngan gagal jeung gagal wae. Wah malah kahideung nu diteangan selama ieu salila ieu ku Mang can kapanggih tangkal-tangkalna acan. Tapi tong salempang urusan eta mah urusan Manggeun. Mang isukan gerek ini deui pikeun neangan eta ubar. Lantaran tetep ngan ku buah malah kahideung nu baris jadi upi ubareun pikeun ngulihkeun deui kayaan titihna Jang Banara. Ceuk si Saron nyaritana pinuh ku sumangat. Nu dimaksud supaya Banara jeung Malati Bodas henteu pondok harepan. Henteu lila pok Banara ngajawab. Paman,
sadaya kasayan paman ka abdi sadayana palintang mataknya gemakeunana. Abdi bujeng-bujeng dugi ka hasil malah sanajan teh hasil oge abdi mah parantos bingah teu aya papadana. Margi salira parantos kersa ngorbankeun tanagi waktu pikiran kanggo ngabelaan ka abdi. Tur nuhun paman sakitu oge katampi paman sawios kedah dijantenkeun perkawis anu utami. Ceuk Banara bari ngareret kasih saron. Nyaritana teh Banara kituna teh pikeun nu sajen mah memang jiga anu naon maksudna nyarita kituna teh pikeun nu sajen mah teu nya biasa wae gitu. Pikeun ngabeberah hate si saron. Namun yang si saron mah eta ucapan eta caritaan teh teu kitu pamiarsa sadana. Teu matak ngeunah bagian si saron mah. Caritaan Banara teh lieur ibarat peso balati anu nembus kana jantung. Renghap si saron narik napas panjang, pok nyarita deui bangun anu hariwang. Yang Banara caritaan ujang kacida matak nyarina pikeun emang mah dalamun ujang nepikeun ka ajal alatan nya eta panyakit sigana emang bakal gering batin seumur hirup. Naon sababna? Sababna gering nangtung ngalang layung. Sabab sasak mang pisan anu nyelakakeun ka diri ujang teh. Kulantaran kitu omat Jang Banara ulah nyaita sarupa kitu. Sabab eta teh sarua jeung nyuat-nyuat ka jadi hate emang karasana peurih nu teu aya papadana. Ujang tetep kedah cager sabihara sabihari. Ieu teh mutlak kudu ujang kudu cager deui. Teu kedah kitu paman. Margi nasib jalmi mah teu ditangtoskeun ku jalmi deui paman. Bujang-bujang perkawis lara dalah pati oge teu tiasa dihalangan. Urang mah sadayana oge aya dina kekuasaan Allah Subhanahu wa taala nu maha gagah, anu maha sakti, tur anu maha uninga, anu maha suci. Kitu oge cocobi anu tumiba ka diri abdi teh eta ge mangrupakeun hiji papasten ti Gusti kanggo diri abdi. Nanging jalanna mah disalira paman. Kitu numutkeun emutan abdi mah janten paman kedah janten emutan sang kedah ngaraos lepat kana kajadian ieu. Ceuk Banara nyaritana meuni capetang. Nu dipalar sang kasih salon teu boga anggapan yen gorengna sababnya Banara gering teh disababkeun ku si saron. Si saron teu boga rasa yen dirina teh nu salah sarta mutlak manehna pisan anu kudu tanggung jawab pikeun kecageran Banara. Eta ge memang alus jeung bener ngomongkeun tanggung jawab, tapi teu kudu kaleuwih kitu kahayang Banara mah. Tapi pikeun si saron tetep wae dina pamadeganana malahan mah bot ngajawab deui. Yang Banara pamanangan mang moal bisa dirobah deui ku kaputusan mang tetep moal dina dirobah moal bisa dirobah deui tetep dina jalan nu kamari. Emang bakal ngabelaan Jang Banara nepikeun katutup umur emang buah malah kahideung tetep kudu kapanggih sarta Jang Banara kudu cager deui tina hasil usaha mang sorangan. Ari ku sabab mang lain teu percaya kana katawakalan hate ujang.
tapi emang ngarasahan cawang. Sok sieun ka diri Ujang teh terus-terusan datang coba umak nu jeung mamala lantaran batur-batur si Kalingking bakal terus ngakalakeun ka Ujang. Sedangkeun diri Ujang aya dina kaayaan gering. Jadi tangtu Ujang teh moal bisa lugina hirup sebab salilana bakal ditutur-tutur kudu ngalah nyawa. Tah ieu pisan nu jadi pikiran mang teh Ujang. Nu matak satungtung Ujang encan waras deui mang mah moal waka eureun neangan piubareun pikeun Ujang. Kitu tah pamaksud mang teh jang banara. Cek si Saron harita bari neuteup ka Banara. Atuh mani unggut-unggutan Banara teh hatena memang muji kana kateguhan hatena si Saron. Malah malati bodas oge mani ngarahu narik napas panjang hatena panuju kana caritaan si Saron. Kasugri pemirsa sadayana alo sadayana anu nuju tenget dina ngabandungan acara dongeng Sunda anu digelar di ieu channel Sunda Pituin anu diadminan ku Mang. Hatur nuhun nya lo. Sarta dilajengkeun ieu dongeng Mang selaku admin toleh sija nyuhunkeun dihapunten ka pamirsa sadayana boh bilih sanes boh bilih kaki segala kakirangan Mang dinanyanakeun ieu dongeng hapunten nya lo nya. Hapunten segala kakirangan. Insyaallah masukanana ku Mang diperhatoskeun kanggo memperbaiki pidangan-pidangan dongeng anu dipidangkeun ku Mang langsung secara langsung ka pamirsa sadayana. Oke, toleh Mang ngaturkeun nuhun ka alo sadayana anu pantos ngarojong ka Mang dina midangkeun ieu hiburan dongeng Sunda. Kumargi tanpa ti rojongan ti pamirsa sadayana ieu channel moal tiasa berkembang, ieu channel moal tiasa di-ACC ku pihak YouTube. Tujuan Mang teh sanes nyata hoyong midangkeun hiburan kanggo pamirsa sadayana. Mudah-mudahan pamaksadan Mang midangkeun hiburan teh sares sing tiasa janten hiburan kanggo pamirsa sadayana di mana wae ayana di mana wae linggihna. Kanggo pamirsa sadayana anu ngaraos teu kahibur ku Mang gitu hapunten sekali deui ti Mang selaku admin ieu channel. Pamirsa sadayana alo sadayana mangga tuh urang ngajengkeun deui ieu carios dongeng judulna Jawara ti Kuburan karyana Ki Reksa anu kiwari di judul dongengan ku Mang Nyadira selaku admin. Sok geura kaparayon deui geura ranco dina HP-na sewang-sewangan. Prung a. Nyapon kitu mah nyapon kitu mah teu langkung paman atuh. Abdi mah sejang ngiringan wae. Nanging kumaha atuh maksad paman teh salajengna. Jawabanara akhirna nurut kana kahayangna si Saron. Atuh si Saron oge ngajawab. Tah kitu atuh kitu. Jeung Mang mah jang lamun Ujang boga pikiran kitu merenah kana hate Mang sarta Mang bakal jongjon ngusahakeun piubareun Ujang bari saterusna kieu Jang. Jang banara poe ieu Mang rek ngareureuhkeun heula ka capek jeung na deui hayang tepung jeung anu boga iwah ieu sa Mang Samdi. Ya, Mang Samdi. Emang Mang Samdi teh Mang aya picaritaeun. Hayang ngomong ka manehna. Pikeun nitipkeun diri Ujang katut malati bodas. Aisyah terus lama deui engke isukan Mang pas sore bakal mangkat deui. Miang deui pikeun neangan wah malah kahideung. Pikeun piubareun teh. Tur
ujang kudu boga keyakinan anu buleud yen eta ubar bakal kapanggih ku umang. Sabab lamun ujang teu kitu, ujang teu boga keyakinan anu buleud eta buah moal kapanggih ku umang. Da puguh ka asupna eta buah teh kana buah siluman. Tempatna ge dijaga ku rupa-rupa jin jeung genderuwo. Tempat nu katelah nage tegal naga sukma nu kacida waritna nu kacida angkerna. Didinya loba jurig nyiliwuri, loba setan mindah rupa, loba kelong newo-newo. Tah kitu sabenerna mah jang. Nu matak omat doakeun mang, yakinkeun ujang sing buleud keyakinan, sing gede keyakinan, sing gede hate yen eta buah teh buah malaka hideung kudu kapanggih ku umang. Sangkan ujang bisa salamet sakumaha nu dipikaharep ku umang. Kitu tah ujang. Ceuk si Saron ngajelaskeun deui kaayaan tegal naga anu asup kawilang sanget jeung aheng eta tegal naga sukma teh. Kusabab loba sukma anu teu sampurna, loba makhluk dedebit anu nyilihuri, loba setan anu mindah rupa, loba kelong anu newo-newo. Atuh Banara jeung Malati bodas pating Banara jeung Malati bodas itu. Hapunten paman supaya hilap di mana ieu teh. Oh mohon hapunten urang teraskeun. Loba kalem anu newo-newo. Atuh Banara jeung Malati bodas pating larenjag lantaran ngarasa kaget jeung bingung. Tapi teu bisa loba tatanya ka si Saron. Duanana caricing bae tanda ngarti jeung percaya kana caritaana si Saron. Kahartos pangtos sagarupi piwajang ti paman bakal diperatoskeun ku abdi. Abdi yakin eta buah malaka hideung teh bakal kepenak ku salira paman. Tur abdi bakal tiasa cager deui sabihara bengeri. Cek Banara ngaritana sumanget pikeun ngagedekeun hatena si Saron. Syukur ujang, memang eta pisan diharapkeun ku Mang oge. Badis jadi modal nu utama, bakal ngahonta sakabeh cita-cita ujang. Jeung deui kudu inget ujang, lamun ujang teu buru-buru cager deui tangtu cita-cita ujang nu hayang males pati kanu geus mateni tuang rama moal kalaksanakeun. Lamun ujang geuring mah tah ku jalanan kitu ujang tetep kudu cager sarta kudu ngadoakeun ka Mang bakal hasil dina neangan pi ubareunana. Matak ujang ulah pasrah teuing kana nasib. Da Mang ge percaya atuh ai kana papasten hade jeung goreng mah. Da Mang oge percaya kana pi ubareunana. Matak ujang ulah tarima teuing kana nasib ujang. Da Mang ge percaya karena kekawasaan pangeran. Tapi di sagigireun eta urang tetep kudu usaha pikeun ngarobah nasib urang. Contona nu tumiba ka diri Mang sorangan kurantaran ngerasa jadi hate disiksa jeung dijejeuri
ku baturan mang menta-menta kanu maha kawasa jeung kanu maha gagah sangkan mang bisa hirup di jero kubur. Artina mah bisa hirup di alam kubur anu henteu rame. Mang bisa menta-menta supaya mang bisa hirup deui di alam rame jiga kieu. Tah, ujalanan kitu mang bisa usaha sakuat tenaga pikeun ngarobah nasib nu akhirna mang bisa bebas ti liang kubur. Sarta bisa kumalandang deui di alam dunia seperti ujang. Tah, kitu nu sabenerna mah jang banara. Atuh komo da ujang mah ngan saukur nanangan gering wajar lamun urang usaha neangan piubareun teh. Sangkan nasib nu tumi baka urang bisa buru-buru robah deui. Ceuk si Saron meuni partentang pisan dina nerangkeunana teh. Atuh banara jeung malati bodas oge batingan colohok bengong weh. Duanana ngarasa kaget. Nah, ngadenge keterangan si Saron. Delila pok malati bodas ngilu nyarita deui. Pangapunten paman. Abdi bade ngiring sumangem. Teu naon sok caritakeun ka mang. Aya naon nu teu kaharti ku neng teh, sok caritakeun ka mang, terangkeun sakalian. Jawab si Saron bari ngareret ka malati bodas. Leres paman, abdi teh aya hiji kapanasaran. Jalan tadi paman nyebatkeun kehirupan di alam kubur teh. Nah, kumaha eta teh saresna paman? Tah kitu mang teh paman teh dikubur hirup-hirup atanapi dikubur tos maot. Punten weh abdi ngarewong. Kumargi abdi teh penasaran pisan paman. Ceuk malati bodas bari neuteut lelep ka si Saron. Kumang urang terangkeun nya kumaha sabenerna mang teh dikubur na teh mang teh kumaha urang terangkeun pikeun neng malati bodas. Pian jakal teu bisa ayeuna diterangkeun neng kumargi waktuna teh cukup. Isukan we nya, isukan ke mang geus salse geus barang dahar sancan init urang terangkeun kitu tah. Pamirsa sadayana hapunten nu kasuhun. Sakitu heula nu kapiatur ti mang, punten tacan tiasa panjang-panjang panginten sakitu heula nu ku umang tiasa kahaturkeun kanggo pamirsa sadayana dongeng Sunda anu judulna Jawara ti Kuburan karyana Ki Reksa. Mang salaku admin saja dihapunten ka pamirsa sadayana tina pembawaan mang ieu ngadongeng. Hapunten seueur kakirangan pisan tangtos, seueur kakirangan, seueur mungkin anu nyarios ka mang kumaha kitu teu sae atanapi nya wajar kumargi masih keneh mitemayan. Mudah-mudahan ku tamina waktu tamina sering ke mang ngawaskeun dongeng, insyaallah mudah-mudahan aya tina kalancaran tina ngadongengna mungkin pidoana. Mudah-mudahan ke mah tiasa langkung lami panginten tina ngadongengna gitu. Jadi sementara saya mah nyunkeun dimaklum heula nganggo ngalalanya heula panginten. Nu penting dongeng tiasa kadugikeun ka pamirsa henteu gantung dangueun teras acara dongeng Sunda ieu tiasa lestari, tiasa isalamat teras dipertahankeun kumargi lamun dihentikeun we kitu wae, lamun diderenkeun kitu wae berarti
mandeg atuh kasih kabudayaan Sunda mangongpakeun dongeng teh karya-karya Kileuksa dongeng teh moal aya nu ngalajengkeun kumargi pas sepuh-sepuh atos mayunan urang anu tos kabuktosan ku Mang Dedi Mulyadinata almarhum ku Api atos ngantunkeun teh tiasa ngajengkeun dongeng ngahibur ka urang kumargi teh kitu prayogi Mang pikeun Mang mah prayogi kanggo generasi penerusna mudah-mudahan Mang tiasa janten generasi penerus kitu tah pamirsa sadayana pidoana ka ti sadayana sareng dukunganana ti sadayana mitra-mitra sadayana alo-alo sadayana badaya-badaya sadayana sakitu nu kapiatur ti Mang gitu. Mang undur diri insyaallah enjing urang patapang deui di Garura di channel dina lalaga Mang midangkeun dongeng Sunda anu kiwari nuju di pedal. Kapamirsa sadayana Mang undur diri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag